Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Rejeki Nomplok Jodoh Ngarontok bagian anu kadua. Carita Sunda dipancar luaskeun ku radio Muriang FM 104,74. Semangga pemirsa supados tenyang kolong teing kana waktos carita Sunda urang lajengkeun hancapoe kamarinya eta nyarioskeun lalampahan Ujang Atek sareng Ujang Duduh anu lumampah bade kalembur pasir leutik teh kitu nya. Kumaha tuh cuk cerukanana ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Ujang Atek sareng Ujang Duduh kebat lumampahna nuju lemur pasir leutik maksudna bade neangkeun mawar bodas. Ieu lalampahan Ujang Atek sareng Ujang Duduh urang teunden di handeulem sieum tunda di hanjuang siang gesan alaeun tangtu kahareup kasampeur deui. Kiwari urang puseurkeun perhatian urang ka lembur pasir leutik. Pabeberang di lembur pasir leutik rada simpe jalma-jalma geus arindit kana pakasaban masing-masing. Aya anu ka sawah, ka kebon, aya oge anu nyadap. Ari Abah Jamrong harita teu ka mana-mana ngadaweung bae di imahna. Sabari ngarautan awi menang niatan maksudna arek nyieun boboko. Ari bajon Abah Jamrong nyaeta bocah harita tegas indit ka sawah arek ngerambet. Ari di dapur aya Nyi Oneng anu keur nyangu sabari meulem sampeu. Tekung silila Nyi Oneng kaluar mawa baskom anu eusina parabot kotor. Pokatu harita Nyi Oneng nyarita ka Abah Jamrong. Abah, abdi bade ka jamban heula, bade kukumbah parabot. Mi hape heula seuneu di dapur bilih parem. Saur Nyi Oneng harita. Pokatu Abah Jamrong nembalan. Genyai samarian panginyisieun iket Abah karunya teuing eta iket geus 7 tahun sadengah eta teh disieuseuh. Mangga Abah. Tembal Nyi Oneng bari indit ngaleos bade ka jamban. Pemirsa, katerangan atanapi biodata anu katampi ngeunaan Nyi Oneng. Ieu Nyi Oneng teh hiji wanoja anu geulis kawanti-wanti endahna kabina-bina. Pengawakan Nyi Oneng jangkung alit kulitna saum mateng. Ari rambut ngarumbai panjang samet cangkeng. Pangemungna meujeuh mancung henteu pesek oge henteu. Lamun nyarita ka ciri pipina kempot, mentak urui jeung mentak lucu katinggalna. Nyanggakeun ka Kang Suanda Irawan paut kacapina tiup sulingna. Pemirsa, hapunten pisan gitu ya teh nya.
yang kolong di waktu sekedap gitu tah. Kumaha tuh ya gening atensi atanapi kegegelan di studio tenggeus numpuk di wae. Sekantenan mang teh baris nepangan sohib-sohib mang gitunya. Oge ya teh aya nu gugupai wae gitu tah. Hoyongan disenggol gitu tah anu ti lembur kadu pugur gitu tah. Ka Nyi Eca gitunya aturan ulah jeung ngadangukeun ieu carita Sunda. Mugi-mugi sehat gitu tah Nyi Eca sakeluargi. Oge ieu teh aya serat atanapi atensi nya ieu teh anu dongkapna teh ti Bapak RT Aji gitu tah. RT Aji gitu nya. Ieu teh seratna teh cenah hoyong diaoskeun nganges wonten jang duduh. Mangga gitu nya siapa emang. Isina ieu serat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, abdi RT Aji pada laporan. Ieu teh radio Muriang FM teh katampi na kokorocokan jeung kekerecekan kawas anu goreng aci. Nah abdi meuni kadengdek wae ieu teh ngadengikeun carita Sunda anu dibawakeun ku Mang teh. Keur mangadengikeunna dina radio tatangga ieu teh katamah kekerecekan. Ajang abdi teh bade nepangan kitu teh senggol-senggol saalit kitu teh kangge ka Kang Anil kitu teh. Sareng ka Bang Parhi gitu teh nya. Sareng ka Bos Tamami oge galih Kang Eka kitu teh ulah jeung ngadangukeun kitu nya. Spesial mah kanggo Mang Otong lah gitu. Ulah jeung mancen tugas. Hatur nuhun Mang. Wassalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun pisan ka pangarsa Bapak RT Aji gitu nya. Kana laporanana gitu tah. Ngeunaan radio Muriang FM anu rada kekerecekan gitu nya. Ieu teh pantes pisan gitu nya da ieu teh nuju perbaikan gitu Pak RT Aji nya. Pemancar radio Muriang FM teh dengdek gitu nya. Tihangna anu beulah katuhu teh kurinyuh gitu tah. Mantap wajar lamun kekerecekan begitu nya. Tapi insyaallah tilu dinten kapayun mah ieu teh ngajreng deui gitu lah nya. Tur nuhun pisan ka Bapak RT Aji gitu nya kana laporanana gitu tah. Uli jeung ngadangukeun ieu carita Sunda, uli jeung leleson. Mugi-mugi sehat gitu tah. Tur nuhun pisan ka Bapak RT Aji. Pemirsa, ieu teh kulantaran wanci na nyapih mangsana misa. Cag ieu carita Sunda teh urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah enjing mang baris neraskeun anu bagian anu katiluna kitu nya. Hatur nuhun pisan ka sadayana uli jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.